Ulangan poe katilu. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Alhamdulillah Besti namanya nu ngajagan si Raidan nyaeta bapana teh gawe peuting Besti sanajan si Raidan teh masih rada gitulah pokoknya masih rada aya uha ehena tapi handetna mah saeutik. Alhamdulillah geus tepi di madrasah langsung we lanjut ya teh barudak mah mewarnai sabaya dipanggilan Besti da soalna mun teu kitu mah tuh mau acara ricingnya ieu teh gara randeng meureun ieu ge notos ulangan ke langsung parulang ameh teh gandeng Besti. Teu karasa geuning geus beres deui Besti ge langsung pulang we. Ya sudah geus pulang teh aku teh beberes Besti. Ieu teh sebenarnya mah beberesna mah peuting-peuting da soalna beurang mah bersama Raidan bisi uhae kene jigana teh nyaman kene. Puguhan we ieu teh alhamdulillah si Raidan teh meuni tibra tidurna bapana tidur da soalna kan gawe peuting ya ke dihudangkeun teh jam 10 peuting Besti. Lanjut we ieu teh meresan karpet tinggal pabalatak sampah baju di mana we kursi. Wah Masya Allah tabarakallah pokona mah Besti. Ieu teh da asa ngarares ya sudah we urang sapukeun moal diepel moal asa cara rape soalna abi teh nembe beres gegero Besti kayak geraya di videona teh geroheuna teh geus beres dah hoream videona atuh ih hayang gancang pokona mah. Teu nanaon lah nya nu penting mah udah beres gitulah nya tuh ka video ka bawa terus carita nanti tek diberesan gerohaneun teh tapi geus capek jadi hoream ya sudah mending oge meuli Mang Alek heula ka depan langsung we ngopi Besti sakitu heula bye bye.